koneng antep naregang ngalayang kawahan arek pamitan awas koma sok kajongjonan geus Depok 2 eta ketagong sore mengkol ka asar panesin serangan mama ade papa tong nu koneng entep naregang panesin serangan mama ade mana Bapak Nesi bos tadi kawahana Mama ade pamitan panesin mama ade deui awal koma tong kajongjonan panesin serang mama ade sok mangga langsung naik ke panggung bapak tong nu koneng mana Mama Ade na hatiran sama Mama Ade kebayun
Oyo bangkong Ariko para nyambut Bapak warasin duda anyar anu boga sawadua desa di Jamantri Mekarajaya. Lamun can mah lamun can dibere emo oyo bangkong Bapak warasin duda anyar anu boga sawadua desa Jamantri Mekarajaya. Pengaduan putra tilu jang udi jangan adi neng atasi Jamantri Mekarajaya. Aturang deui oyo bangkong Bapak Ajang sareng Ibu Oma Jamantri Mekarajaya. Olah karang kang rongkong Bapak Daro Ibu Haja Jamantri Mekarajaya. Mama Danyi anu mama Bapak Toha warung ahli tapi komplit tegak panjang Mekarajaya di sarangan Ibu Haji Ras Pacing Dewi Sari. Ibu Haji Ras Pacing Dewi Sari anu bageus oyo bangkong Ariko para nyambut Mama Danyi Bapak Toha warung ali tapi komplit tegak panjang Mekarajaya di sarangan Ibu Haji Ras Pacing Dewi Sari. Ari oyo bangkong Bapak Kacung Kedaki di kisarangan Ibu Mi Mekarajaya anu ngagaduhan Inco Opat Pak Anwar Kumis anu mana Bapak RT Alif Jamantri Bapak Yuna Pak RT Alif anu Pak RT Alif Kapayuna Pak RT Alif Jamantri anu bageus Pak RT Alif Jamantri mana deui Pak RT Alif Jamantri ayo bangkong Pak RT Alif Jamantri Kapayuna bangkong nang lucak ka darat Pak RT Alif Jamantri Kulawa karang rokok aki lepoy anu sayang Pak RT Alif Jamantri anu bageus lain daun awi Pak RT Alif Jamantri lanca berem di taberang Pak RT Alif Jamantri di taberang Pak RT Alif Jamantri lain Pak RT Alif Jamantri nu bager milik abdi Pak RT Alif bagja deungeuning heureunya Bapak Lurah Ujuk Kades Mekarajaya ditawar Pak RT Alif bayong bong Pak RT Alif Jamantri bayong bong di jero koran bayong bong di jero koran Pak RT Alif Jamantri dia beli 2 selawe Pak RT Alif Jamantri kahoyong Pak RT Alif Jamantri anu bageus kahoyong tacan kasora
orang ajung-jung mantang waas mantang dina aduh kemangan Tanjung Bapak RT Alif Jamantri no bagus kemangan Tanjung sisi gunung lala aduh Bapak Upas Dayat anu mantap Bapak Dayat haturan kapayun deui lala aduh kemangan Tanjung kemangan Tanjung sisi empang aduh orang ajung-ajung mantak waas mantak dina mantak waas mantak dina Pak RT Alif kemangan Tanjung sayangkan lala aduh orang ajung-ajung kemerdekaan ajung-ajung kemerdekaan lala aduh kemangan Tanjung podasi deh Pak RT Alif orang ajung-ajung mata waas mata nina lala aduh kemangan Tanjung sisi empang aduh orang ajung-ajung ajak aku name tempat ajak aku name tempat Dah. Bismillah ngawitan manggung muji suku Bapak Lurah Ujuk Kades Makarajaya kayang aku Alon-alon we jago mah. Nada Widi Bapak Sekdes Cecep Jamantri Mekarajaya Maha suci sawah
Pakusian Mekarjaya silih nada jembar polisi wana Tegal Panjang Mekarjaya Ampura di Gusti PRT Jati Tegal Panjang Mekarjaya no maha suci nada dima padantono bongkina Tegal Panjang Mekarjaya api dicari nada sama padantono boib Tegal Panjang Mekarjaya papariksa oke sanes kumangkungan Romaos kirang didikan Wakil Wawana Panitia Hiburan Wakil Wawan. Kemang Gadung Wakil Wawan Panitia Hiburan Tegal Panjang Mekarjaya Noka Hantu wah Badi Bapak Ucok pendukung simpatisan Tegal Panjang Noka Hantu yang ngangkat Bapak Kacung Gada Gidi ya laguna duh iya yang ngangkat dia pangbakti Kemang Gadung Noka Hantu akhirnya poya panara buah-buahan Ayah hadir. Kemang Gadung akhirnya linde bleng anu bager jurik radio Panasari Pairat terangin Noka Hantu Kumpul batur. Sana baris panjang kapayung cina sepuh. Kos juga lah putri. Zaman ngadang gak lupa kuan Wakil Wawan Pangarsa Bapak Wakil Wawan. Duka Masura Wakil Wawan Pajajaran tempat wayang hadir Walah. ayeuna dikudangan Wakil Wawan Pusias mawarisan lalu tetep liwangi umur Walah. mundur juru bakti berjuang Ay. lambang kejayaan Siliwangi gerbang Walah dua kali neje. Sugan ya turunan kuda Australia mah. Mangapura Ay. Wakil Wawan Hei. Sesari Aturan Bapak Wakil Wawan kapayu. Pajakan seni karupa
wae ieu teh karasa. Jadi sunat turunan Wakil Wawan anu bagus. Pangarsa Bapak Wakil Wawan diantos supados kapayun panitia liburan. Wakil Wawan anu mana Wakil Wawan Hey, Turan kepayun heula Turan kepayun juga nih. Mangadeuh keur karembangan Pangarsa Bapak Wakil Wawan Pak kapayun. RT Mantri haturana karepayun Dede au. Pak RT zaman anu bagus Bapak RW Boing kapayun. haturana kapayun heula Eh, Pak RT Alim Jamantri Ayah. anu mah Kasanggakeun kasadayana. Alim Jamantri Kurilingan geningan Pak RT Alim Jamantri Kurilingan si Sinjai Walah. diserengan pada ton boy Eh. Muherang caita laga Ai. ton boy muherang caita laga Walah. Pak RT Alim Jamantri Mana Bapak RT Alim diri masih kapayun. acari ngecing Au. Pak RT Alim Jamantri sengan pada ton boy Ai. masih ngemut berang penting Ari Bapak Danton Caka aya. Danton boim Aturan Bapak Pas Dayat kapayun. Eh. Pak RT Alim Jamantri anu mana Eh. salira kedah diapi Ngalet. Pak RT Alim Jamantri anu mana Bapak Wakil Wawan. sepanjang mah geningan mah Pangarsa Bapak Wakil Wawan. Wawan anu mana Panitia hiburan. sepanjang urang kumaha Au. Pak Wakil Wawan daya anu mana Aturan Bapak Wakil Wawan kapayun. Pak Wakil Wawan anu mana ulah kendatna ikhtiar Mana? hoyong disengan Pak RT Alim Jamantri anu bager ilmu tututnya siar Au. Pak RT Alim Jamantri nu awona perlu Didit disinar au. Pak RT Alim Jamantri sengan Pak Wakil Wawan ilmu tututnya siar Pak Wakil Wawan. Wakil Wawan daya nu mana Et. nu perlu disinar Pak Wakil Wawan anu mana kapayun mere heula. mawe geningan Lalalala. Pak Wakil Wawan daya nu mana mere mawe kasasama Pak Wakil Wawan deui anu bagus Ai. eta silih yang utama Pak Wakil Wawan anu bagus Hei. utama Tungalakan. Pak Wakil Wawan daya nu bagus kuning aja utama hoyong diserang Pak RT Alim Jamantri haturana kapayun heula Ari Bapak Ucok aja. Alim Jamantri mana kuning aja utama Pak Wakil Wawan daya nu bagus sok batok kana Pak RW Sadim. daya nu mana Pak RW Tata. nyadiri mah geningan Opa Opas Dayat. Wakil Wawan nyadiri mah cari Pak Opas Dayat. deui anu bagus Aturan Bapak Opas Dayat kapayun. gerang peuting Wakil nyana deui anu bagus Badan tona boim anu bagus Aturan Bapak Danton Boim kapayun. Wah boim ade anu bagus Aliran dari api Badan tona boim deui anu bagus Mola kajojonana teuing Badan tona boim anu bagus Sarina kedah diapi Pak Wakil Wawan ade anu bagus Pun lepat mah geningan Alak katu. Wakil Wawan anu bagus Wakil Wawan ade anu bagus Bapak Sekdes Cecep. Janten asa uyut
aturan Bapak Sekdes Cecep papayun Pak Sekdes Cecep Pak Sekdes Cecep Pak Sekdes Cecep Pak Sekdes Cecep Pak RW Sadim Pak RW Tatang aya Pak Ucok papayun heula Kinalim debleng juri Bandasari hadir Pak Sekdes Cecep papayun heula Pak Sekdes Cecep anu Unding Nyadiri masih cari til PRT 5 zaman tri bageus hoyong diserang kepada tono bogi manu mana PRT 5 zaman tri apayuna pada tono bogi mana pada ton koi lain pada tono bogi pada tono bogi daun pada tono bogi anu bageus kaca beureum kepada tono bogi anu mana kaca beureum ditabeureum Bapak Danton Boy diaturanan pada tono bogi pasien jalan dari ayo nama yang disarangan PRT alimnya mantri dari daun cantiki dari daun cantiki Bapak Dantono boy anu bageus pinukuk sayang manukna Bapak RT Malilima alias Abdi Repoy Abdi Malang Abdi Malang
urang kudu eling di dunia urang umbarang Bapak warasin duda anyara amolang kang salilana woi jojo nanti pawarasin duda anyara anu boga sawa dua desa api longokan nu ngagaduhana putra tilu lebina saminggu jang udi jang nadi neng tasi mantri Makarajaya teu aya nu arencangan Bapak acang di sarangan Ibu Omas Camantri Makarajaya kasihan jalan gulang kulingan sorangan tiris tayang nungokepan Bapak Daro Ibu Haja Camantri Makarajaya gulang kulingan sorangan mana Bapak warisin enggal kapayun sakapa abdi sopung mama danyi ingat waktu papa jangan nanya sadaya samingala Bapak Toha buka dua warung ali tapi kumpit tengah panjang teu aya Ibu Haji Ras Pacing Dewi Sari nu ngarencangan Bapak Kacung Gada Giding anu bageus bolang kulingan sorangan Uyong disarangan Ibu Emi Makarajaya nu ngagaduan incu opa Aki lepoy banara sayuran ngapayun wah jojo nantai bayar mesa di meja mantri kurang kudu di dunia orang obat Bapak RT alia meja mantri anu bager Pak RW
Sadi. Orang putih Permesa di Jamantri Kanting Puri Asaga Ngemonga Salira Kita Tanja Nepungan Jerik Hati Permesa di Jamantri anu bagus Mopodang di pepet Perte alim Jamantri deui Ngemongan wae Pak RT alim Jamantri anu bager kapayungan Pak RW Sadip disusul sama pukul jauh PRT alim di teang mangku ku angga Bapak RW Sadim deui deui saya PRT alim ari kapayun aduh kuring kaduhung Pak RW Sadim aduh kuring pantep aduh panggil aduh amprok Pak RT alim Jamantri anu bager pikayung yuna kaduh kuring kaduhung Pak RW Sadim kaduhung kuring pantep kaduhung panggil aduh amprok Pak RW Sadim Pak RT alim pikayung yuna bongan saha ari ngaheurayan PRT alim bongan saha ngabalodang Jawa Ciwit Pak RW Sadim Pak RT alim anu bager lalaki mah geus biasa nah lain tiba heula aturana kapayuna Bapak Mi ada Cibitung anu bageng Pak Mi Cibitung anu mana Pak Mi Cibitung aturan kapayun deui Pak Mi Cibitung anu bageng aturan Bapak Mim Cibitung kapayun Ngurilingan Pak Mi Cibitung ngurilingan sisi cai Bapak Mi Cibitung deui ngaherang cai talangan Pak Mi Cibitung anu mana anu bager Bapak Mi Cibitung orang eling Pak Mi Cibitung anu bager orang eling kana diri orang eling kana diri di dunia orang ngumparan di dunia orang ngumparan
bos kekona cara Bapak Darga yang punya tegal panjang mata kabita sampai asalnya Bapak Darga yang punya tegal panjang Dodi reka-reka Bapak Darga yang punya tegal panjang anu bager naona mina Bapak Darga yang punya tegal panjang mata kabita Bapak Darga yang punya tegal panjang Bandung Kamasur Bapak Darga yang punya tegal panjang pangawasna telur Bapak Darga anu mana usadaya kagale Bapak Darga yang punya tegal panjang sempun samurang kali Bapak Darga yang punya tegal panjang deui di mana
payun atono etang-etang pakaulan. Hush. Oh. Awas. Iya. Up. Iya. Up. Bede motor diaturan ke payun. Aja Melayu ulah lompat